Ku bismillah dikawitan ngadamel ieu siiran ngalap berkah ku jenengan Allah anu ngarahmatan sholawat sareng salamna mugi dilimpahkeunana ka Kanjeng lan sahabatna rawuh ka kulawargina wa ba'du tah ieu nazom pepeling ka sepuh anom mugi sing kafaham ku ati sarta ku cangkem dengan jeung baraya nu di kampung nu di kota anu miskin anu kaya dangukeun ieu carita eling-eling ihwan-ihwan urang sing waspada pisan kana perbawana zaman poma ulah rek nurutan sabab di zaman ayeuna loba jalma nu sasarna hirupna sakama-kama nurutkeun hawa nafsuna ahlak nu banget gorengna dipake modal hirupna henteu dipikir akhirna asal ngeunah ayeunana dirina dipapaesan ku ahlak nu goreng pisan anu matak ngajadikeun nambahan kana siksaan harta banda kakayaan diajangkeun pidosaeun eta teh henteu nyalahan sanjata nu makan tuan mangga ayeuna tingali di kota di kampung sami jalmi teh mareuli alatul malahi nyeta ayeuna mah rupa-rupa di kampung di kota loba dinu miskin dinu kaya baheula ukur radio ayeuna aya video kolot budak sok narempok kana siksaan mah poho tip-tip mah komo deui geus banget loba nu bukti sabab nu kitu kabeuli ku manusa tukang kuli si horeng eta tipuan pamatung sakadang setan nu lantik teu kanyahoan ka manusa nyilakakeun nu matak he jalmi-jalmi urang teh sing hati-hati setan tara katingali sok nyongcong ka jero ati
Hatete sok dilojokeun kana jalan pibahyaeun sareng sokna diwegahkeun kana jalan pibagjaeun para ibu para bapak ayeuna mah geuning nyata sato teh leuwih berharga daripada tuang putra sabab ari tuang putra can balik ke sriwat isya bapak tegaduh curiga ka anak keur diperkosa tapi ari kahayamah tekaop eueuh kasusah hatena sok banget riweuh boa hayam teh kucareuh hayam can balik geus asar kana hate asa bencar mata kriweuh salelembur sok nyarek batur sakasur hei saudara sakalian mangga geura tinggalian jalma jaman ieu pisan resepna teh keluyuran komo mun aya tongtonan sok dijieun kesempatan membuat happy-happyan lelaki dan perempuan hei dulur-dulur sadaya kedah apik ngurus putra mun gagabah ngurus putra tinang tu timbulna langsa sabab mun anak cilaka sepuh teh sok kababawa nu matak hei bapa-bapa anak urang pelihara anak jangan dibiarkan angguran mah papa tahan ku ilmu keagamaan besalamet teu nyalahan mun urang teu tiasa mamatahan tuang putra pasrahkeun bae ka ulama ahli sunnah nu utama dulur-dulur taringali ayeuna mah geuning bukti lalaki awewe sami oratna henteu baruni malahan ayeuna istri loba nu sok make jengki rarasaana mah aksi asa jadi bintang negeri padahal nu kitu istri anu dilaknat ku Gusti anu dibendu ku Gusti kana ahlak acan ngarti aya istri nu nyalin dur calanana semetuur dirina banget takabur rasa aing anu luhur malah aya istri osok
nganggo calana nu pondok nu kitu teh istri koclak rada peing kurang otak make rok teu aneh deui istri di zaman kiwari lamun keur nongeng bukti liang toke katingali padahal nu saleresna istri nu sehat akalna serba buni panganggona nurut hukum agamana wahai kaum istri singgadu ahlak pinuji nganggo anggoan sing buni poma ulah buni sapi malah cobi darangukeun pidau ulama pisan istri gelis teu nyalahan sanes gelis teu dangdanan gelisna ku pinuh iman anu penting pisan emas intan jeung berlian henteu jadi mapaesan salawe teh 25 salikur mah 2 hiji awewe zaman ayeuna sok dicukur kos lalaki awewe di ieu zaman rambut panjang di tukungan rasana mah gelis pisan dasar nu kurang ingetan dicai loba kapiting katincak munding istri rambutna digaling kawas landak keur murinding anu masih panjang aya tapi dicindungna langka sakapeung diuntun nyata nyeples cara buntut kuda hei dulur sadaya urang sami nganggo kana ahlak mukminah solihah ulah pahili jeung subha jalmi gadu ahlak beres pijodoh jalmi cager leres moal nati gebros kana ti pusing waspaos jalmi boga ahlak goreng pada sieun ciga odeng ti gebrosna kana jurang isina tempat kalabang ieu pepeling tos tamat mudah-mudahan manfaat ka muslimin ka muslimat di dunia jeung di akhirat kengeng hasil tolab ilmu ama saifur rahimin anu pangdoifna jalmi nu seueur lampah teu resmi duh Gusti nu maha suci nyuhunkeun abdi ka Gusti magfirah anu utami khusus kangge pribadi sareungna deui teu lali
tobatna ka Gusti sarengna nyuhunkeun abdi ka Gusti nu Maha Suci dilindungi rahmat Gusti fi dunya wal akhirati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqoh jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh, dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur serta meuni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka Yang Widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Widi. Saenyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan. Ari jalma anu angkat ngaos pibeukeulun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng. Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadom singkat pisan nasehat ka ikhwan. Hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah bekel jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan,
Datang waktu perpisahan, teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinuh ku karingrang. Nafas maju kana beheung, hate pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat, ditunggu ku malaikat. Nyawa maju mapai urat, are ka mananya lumpat. Nafas anu panganggesan, kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah, ke alam barzah teh hijrah. Waktuna ninggalkeun dunya, menuju ka alam baka. Harta banda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Meunang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan, ngahina ka babaturan. Nepi ka poho salatna, karna sibuk usahana. Nepi ka poho jakatna, bawaning ku sarakahna. Ibadah ka popohokeun, teu inget ka kuburan. Ibadah teu dilakonan, mudag kana kadunyaan. Ari geus ngaler nyang hareup, di tengah imasi dakeup. Ari geus baeud nang karak, anggaho tahan teu gerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang. Kendaraan Bani Insan, menuju ka alam lian. Sawah lega mobil sedan, emas intan jeung berlian. Sagala boehna pisan, ngan tinggal boehna pisan. Bermacam-macam pakaian, dibeli keur kakayaan. Alat-alat kecantikan, menang meuli mamahalan. Di alam dunya tinggalin, teu kabawa ka kuburan. Jadi milik ahli waris, si mayit bati ngaleheus. Bati gede hanjakalna, di dunya kedul amalna. Hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunya pangumbaraan. Naha atuh kangeunahan, teu
teu taat ka pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan. Hate pinuh ku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan. Liang kubun geus nungguan, jasad urang diasukeun. Beuki deket-deket pisan, kana liang sempit pisan. Henteu aya nu nyaangan, atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu geunang, ngarumasna moal salah. Biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat hande tolan. Teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang, nu diala peuting beurang. Mana anu rek ngabela, naha diantep kaula. Kacida teh hanjakalna, henteu amal di dunyana. Si horeng nu manfaatna, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna. Kudu taat di dunyana, ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona, ka ulama teu nurutna. Bongan bareto teu salat, ka ulama henteu taat. Ka ulama karasana, maneh teu daek ngajina. Ayeuna geura rasakeun, azab kubur jeung siksaan. Kari jawab pertanyaan, munkar nakir rek nyoalan. Lamun teu bisa jawabna, malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna, eta kitu siksaana. Anging jalma nu amalna, loba taat di dunyana. Pasti senang di kuburna, salamet di akhiratna. Caketan para ulama, ulah jauh ti ulama. Anu jauh ti ulama, bakal poekeun hatena. Buru-buru geura tobat, masing inget ka akhirat. Lobakeun ngaos sholawat, supaya menang syafaat. Dugi ka dieuna sehat, mudah-mudahan manfaat. Ka ikhwan jeung ka sahabat, bekel jaga di akhirat.
sabab di poe kiamat moal ayanu syafaat angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia angin khatimul anbiya abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi Nabi atos nyarioskeun dina hadis dijelaskeun umat Islam akhir zaman kana salat naringgalkeun tinggal salat 5 waktu poho ka Allah nu satu lamun jalma masih salat aya hareupan salamet tapi lamun geus teu salat baladna si iblis laknat bakal poho kana tobat paehna moal salamet hirupna moal manfaat usahana ge darurat bakal cilaka mautna seuneu neraka tempatna jalma anu tara salat rugina dunya akhirat dina hadis diterangkeun ku rasulna dijelaskeun nu sok taledor salatna 15 siksaana genep siksaan dunyana 3 di waktu mautna 3 di jero kuburna mangka urang sing paurna 3 deui nu beratna dina poe kiamatna siksa anu di dunyana diangkat berkah umurna kadua kucel beungeutna teu aya sinar wajahna katilu kabeh amalna ditolak ku pangeranna kaopat teh duanana teu pisan ditarimana kalimat kabagean duana para solihin kagenep nurugi pisan mautna teh tanpa iman siksaan waktu mautna kacida pisan hinana kacida pisan laparna kacida pisan hausna sanajan salaut nginumna moal leungit halahabna siksaan jero kuburna digencet liang lahatna kutarik gencetanana nepi ka potong tulangna dihuru kuburanana
seuneu banget panasna, dipanggang dina ruhakna, ti beurang jeung ti peutingna. Allah ngirim ka kuburna, oray nu banget gedena, Sujaul Aqra ngaranna, macokan kana badana. Terus teu aya eureuna, dugi poe kiamatna, siksaan poe kiamatna, malaikat nu beungisna. Mawa rante besi baja, panjang 70 hasta, dikalungkeun ka pundakna, diasupkeun ka sungutna, ditobloskeun ka duburna, atuh kacida nyerina. Eta kitu siksaana, jalma taledor salatna. Jibril turun ka rasulna, nyandak wahyu ka nabina. Ya Muhammad perhatikeun, wahyu ti Allah regepkeun. Allah moal narimana, ti jalma tara salatna, puasana sodakohna, teu ditampa sadayana. Kitu deui jeung hajina, wala amalna jaketna, sagala rupa amalna, Allah moal narimana. Jalma nu tariku salat, dilaknat ku kitab opat, Taurat Injil ngalaknatan, kitu deui Jabur Quran. Unggal poe jeung peutingna, Allah nurunkeun laknatna, rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalna. Malaikat ngalaknatan, ti langit 7 lapisna, Muhammad ulah nyaahna, ka jalma tara salatna. Entongna di syafaatan, teu asup ka umat anjeun, jalma nu tinggal salatna, di mana geuring payahna. Ku anjeun tong dilayatna, sabab deukeut jeung iblisna, ulah nganteur janajahna, bisi ka bawa laknatna. Ulah salam ka manehna, ulah dibere daharna, ulah dibere nginumna, ulah sobat jeung manehna, ulah kumpul jeung manehna, bisi ka bawa azabna. Jalma nu tara salatna, teu aya agamana, jauh ti rahmat Allahna, jauh hampura Allahna, di akhirat digolongna, ka golongan munafikna. Digandakeun siksaana, 2
Engkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeunna, ditalikeun ka pundakna, malaikat ngagebukna, dibuka lawang sakorna, diasupkeun narakana. Dina naraka barengna jeung Qarun Haman rejeungna, jalma nu tara salatna milu ngalaknat sanguna. Kadaharan ngaduakeun supayana dilaknatan, maneh teh musuhna Allah, bongan maneh tara salat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam ka junjungan Muhammad Rasul pilihan, waktos Nabi diisrokeun, neraka ditinggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi, hari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana, teu bisa nutup auratna, ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna, ari anu katiluna diikat payudarana, bongan nyusulain anakna, teu saizin salakina, ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna, teu saizin salakina, ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana, waktu di alam dunyana, ngagelis awak manehna, ditempo lain murimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong ai batur, ari anu kagenepna, motongan awak manehna, tina gunting narakana, anu kacida panasna, karna dosa manehnana, masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma, bari jeung dipuja-puja, ari anu katujuna, diikat dua sukuna, sareng kadua leungeunna,
ubun-ubuna terus dibelit orangna sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka istri tara salatna oge tara puasana tara mandi jinabahna oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana ari anu kadalapan beungeut nate siga celeng awakna siga keledai eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resepna bohongna tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kadung teh di akhirat hari anu kasalapan beungeut nate siga anjing tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh beungeut nate siga gogong seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamer ti salakina tepisan ditarimana dengki sareng iri hate tetaat ka salakina eta kitu di dunyana make urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangerana.